urang selaku umat Kangjeng Nabi ngalaksanakeun nikah kalayan sunnah suate asalna, tetapi eta hukum ternyata bisa robah-robah dengan situasi. Aslina sunnah tapi lamun aya lalaki ieu na kieu bae. Maksudna tuh siapa karar itu iya nak kieu bae tuh kamana bae pikiranana dasar Haji Firdaus teu beres ya. Teu meunang neuleuh teu make calana misalna neuleuh ke calana tetep nyana teu kuat wajib teu meunang diengke-engke sebab eta lamun diengke-engke bahaya. Nomor kedua aya anu tenang-tenang bae nyana deket ge eueus serseran makruh hukumna. Lamun aya jelema kawin bisa ngan teu tanggung jawab itu pepotongan Rusdi itu pepotongan Rusdi itu pepotongan Rusdi bakal dia ka neraka jahanamkeun lantaran teu tanggung jawab anak ambalaya teu nyahueun ka bapa. Eta percis okos di Pabuaran aya eta di Pabuaran okos gitu. Ngan kulama nyaritakeun ge sakieu eta ayat lamun diteruskeun fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi urang dititah ulah hiji bae 2 3 sampai ka 4 lain masalah menang dek nanya maksudnya dek nanya aya anu rencana dek 4 tapi terjadi aya nu teu rencana tapi jadi nak dek nanya maning nu rencana terjadi maning nu teu rencana jadi. Emang anak boblon kabeh ya. Para jamaah kaum muslimin urusan gadinya tama kumaha tulisan di Lauhil Mahfuz bae. Aya nu hayang-hayang henteu bae. Aya nu henteu rencana sababaraha kali. Atuh barang di sidang di Cilongok, jak ka Cilongok pan kabeh. Pamajikanna ka Cilongok, salakina ka Cilongok, cak pamajikanna tah kiai cenah salaki kula nyandung. Bener sia nyandung. Dia tuh geus aya tulisanana cenah. Cak kula bener oge ieu budak. Ya tuh lagi jenang ngaji di kiai sial tuh urang kan geus teu bisa kukumah geus aya tulisan di ditu bener teu atuh yang di kumaha dirobah teh ya takdir Allah moal bisa dirobah. Mudah-mudahan urang kabehan boga takdir naon. Nu jelas ieu mah kieu ye aya budak imah-imahan budak leutik umur 5 tahun 6 tahun imah-imahan make saung sasaungan imah-imahan kumaha sih imah-imahan didareleukeun ku sababaraha keluarga eta budak imah-imahan hebat jasa Rusdi cak bapana teh cak salakina budak mamah sini deh waduh asana karena hate jajantung antem romantis. Ada apa papa? Eta budak leutik eta sial jasa. Begini mah, tunggu sebentar, papa ada janji sebentar. Oh iya. Keluarlah, ngaranna ge imah-imahan. Teu kebal datang deui cak pamajikanna, "Kok pas sebentar amat sih?" Cak salakina cak budak teh, "Mah, walaupun di mana papa inget terus sama mama." Oh iya. Masya Allah. Terima kasih deh gitu kan. Itu kebal cak pamajikanna, "Papa tunggu sebentar sini. Mama mau ke mana?" "Mau ke warung dulu belanja kan papa perlu kopi." "Oh iya." Gegeran keluar teu kebal datang. "Kok sebentar amat mah? Ingat saja sama papa." Jadi luar biasa tak budak iimahan teh. Imah gancang cari tanda bae jaga beurang. Teu kebal aya tukang es keliling dieureunkeun ku bapak mana eureun. Marililah nanya nyana haju dibere teh budak ya tah sia barang dicokot ya siring hiji enggak lah 1 aja berdua. Masya Allah
jadi cak hiji kuduaan ya Allah ya Rabbi haji eta ku pamajikanna ku budak leutik ku imahan teh dilamot kunyana anju dikasalakin buat papa ke dilamot deui jadi hiji kuduaan Masya Allah karim indah jasa kadeuleu jasa eta budak sahidup semati sauyunan bangun eta budak leutik iimahan bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah romantis anu luar biasa didelekeun bae ku indung bapana jeung ku keluarga nu sejen indah amat eta budak ternyata di juru aya nu memperhatikeun kaluar cai mata ceurik pamajikanna ceurik ditanya ku babaturanna kamu kenapa nangis nggak apa-apa kenapa sih kok nangis nggak apa-apa yang benar sih kenapa nangis saya mah dari dulu nggak pernah di mama-mama. Saya kalah sama anak kecil. Kalau sampai rumah saya diomelin terus sama suami. Cek babaturan emang suami lu siapa? Ono sekian itu. Aja salakina deui didatangan. Cerik salakina ge cerik. Sia kunaon si cerik itu lalaki cerik. Aing eleh ku budak cekiana. Datang ke imah aing mah kokoprak melulu cek kokoprak lain jang kotok jang aing ieu beak tongong aing ku pamajikan sakiana teh ieu di kokoprakan melulu aya nu papah mamah Haji Pendi di deket urang doang asal deket urang mah papah mamah asal ditukangin urang mah masya ka mana nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang lamun nyaritakeun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu babari urang nyaritakeun sakinah nyaritakeun tentrem nyaritakeun romantis tetapi urang kadang-kadang eleh ku budak leutik nu imah-imahan budak leutik imah-imahan mah papah mamah titip tutap titip dek keluar bebeja dek jero bebeja dek warung bebeja. Wow, hari di dieu salaki ka mana pamajikan teu nyaho. Teu nyahoeun. Urang datang ka dieu nya, "Neng, aya salaki ka mana?" "Salaki kos kitu ieu." Ceknya na meong garong mah eleh. Teu nyaho di mana, teu nyaho di manana. Kitu kele urang mun nanyakeun ka salakina, pamajikan saya emang di mana ieu mau wancai sorang?" "Pamajikan kos kitu ieu, hampir sarua jeung kunti anak sama pamajikan." Ngalayang bae. Ternyata horenganan di kampung Sirna iya kos gitu babakan Sirna ngaranna mah BBS orenganan di jero nama Masya Allah iya lamun kurang di deuleu imahna baragus pakaianna baragus orengan imah tangga nama ya Allah ya Rabbi awet rajet ribut unggal poe aya anakan sih terus nah iya mas sakali deui urang doakeun mudah-mudahan ieu dulur urang anak urangnya ieu saudara Al Badawi ejeng Syifa Fauziah urang doakeun ulah datang ka model nu tadi careurik teh ieu mah percis kos budak iimahan bae kitu tah nya